ngupikeun atuh kumaha cenah abdi teh ngajarkeun teu diajarkeun teu ngupikeun teu atuh urang teh kudu rasa mahabbah muhiban cinta tah urang contoh seperti itu insyaallah moal kadituna teh cilaka teuing sabab aya dina hatena muhiban cinta ngaran cinta di mana baik di kumaha baik urang kaayaan pasti bakal ingat pasti bakal ingat lamun bahasa muhiban bakal urang teh keur kumaha jeung di mana baik ayana pasti bakal ingat kana eta perkara sabab dasarna cinta kemudian maksudnya lagu tentunya tapi nanti dia salah mudah-mudahan orang caranya orang terima tak sholawat rasa cinta terhadapnya lain hukum nyata orang teh kudu ingat nyata nabi teh aya lungsuran nyata aya sebagian keluargana aya sahabatna aya ahlul baitna aya lungsuranana ta eta teh urang kade lamun benar-benar urang cinta terhadap Rasulullah urang oge kudu cinta terhadap lungsuranana Rasulullah kade dilalawah kade gitu weh kamana-mana nomor kahiji nafsu lawan teh nyaeta bala mutahiji teh nyaeta berehan kana ilmu nama ilmu mana ilmu anu